soalnya terpuasanya. Heeh. Tapi kurang mau pamakan dosana. Oh, sekarang harta. Bolan anjing. Kilo mati kececek. Kilo. Anjing beunang pisan goblok. Budak nyanyi naon atuh? Sok we lah. Hasil kependek urang mah Sok atuh. Lu main HP wae. Aing kun main game ya aduh. Sok we maneh lah eta nyanyi naon we. Jam 11 itu lain sare subuh keberangan sahur kumaha. Ah ieu kagok lah. Anjing tuh jadi pae tuh. Luas anjing. Mau ngomong anjing. Terus kenapa PPN urang mah sare tuluh. Keberangan sahur. Yo. Keberangan sahur. Tong lagu eta tuh jadi kaganainan urang. Anjing geus molor. Sare. Kaburangan. Saya atuh sok dulu lah. Bus sare. Wan keberangan. Bae antepkeun si Wan mah. Ieu kagok aing ngelehan wae lah. Lu anjing ah. Tuh tingali dah. Anjing malolor goblok teh. Anjing goblok. Oh, siapa main HP wae. Buat jam sebelah ya nak. Oke jam hiji. Anjir, sare keberangan sahur. Kagok sore lah. Kagok ada dia. Kaburangan sahur puas anjing. Moal lah, kuat aing lah. Anjing menang goblok. Anjir, eta. Jam sebelah ya nak Sampai jam 2. Anjir, eta lain sare. Antepkeun Iya, tinggal kagok Kagonya di ya. situ sahur. bae antepkeun nya penting sare. Anjing. Goblok Ini jam 3 ya. Ayolah. Sebelah ya nak setengah opat. Cek. Mana sahur di setengah opat Setengah opat. Anjing deh Wan. Udang. Ya, Wan, udang ya. Udang. Anjing udah main HP wae. Oh, tadi jam 11 sih yuk Tuh ingin kumaha tuh? udang mah. Iya, udang. Kamu kumaha tuh? Anjing geunaheun gitu. Oh, Eta mah lawe sahur teh lawe. orokna goblok. Iya, opat udang kan? Iya tuh. Nah, alhamdulillah warga oge lu. Tacan udang kene si Iwan. Tadi udang kunta tadi. Dia ngasih siapkan ya. Ya udang. Udang. Udang wah. Udang. Udang, sete, udang. Aduh. Harus dikeboge euy. Udang. Gini ya. Gua pangrai itu cek Ngobolan kan tuman anjing. soalnya terpuasanya. Tapi kurang mau pamakan dosana. Oh, sekarang harta. Ngobolan anjing. Kilo mati kececek. Kilo. Anjing beunang pisan goblok. Sarekeun deui lah. Mati sare. Ayo, ayo. Masjid. Bang subuh lah. Aduh, anjing. Bisa bahagia euy. Geus adaan anjir.
Goblok tega anjing. Kudu ngageuingkeun. Anjing naon ieu goblok? Banyak acai. Kamarana jelema anjing. Alhamdulillah. Anjing masjid mah tenang. Goblok teu ute anjing Aing mah hudangkeun aing. Si main geus adan hudang. Coba digeding tuh Dia urang. tuh sahur Terus sahur kumaha geus dihuapan ku urang. Apa naon? Dihuapan tak. Goblok. Heeh. Aing geus sahur berarti. Geus, tapi cobean. Ku aing beakeun atuh lah. Geus adan lu. Geus adan. Kagok seutik. Entong atung ke batal. Capek-capek ngudang ku. Saya coba. Kagok. Tinggalkan beakeun besok teu puasa mah. Anjing. Allah Maha Pemaaf.